Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana janten dina waktos ieu abdi sareng rerencangan bade ngawawancara tukang tutup oncom. Assalamualaikum Bapak. Punten abdi ngawagel waktosna sakedap. Janten abdi sareng rerencangan abdi aya pancen ti sakola. Nami abdi Ria sareng nami rerencangan abdi Santi. Siswa ti SMK 2 Sumedang. Kumaha Bapak kersa upami diwawancara ku abdi sareng ku rerencangan abdi? Insyaallah kersa. Aya sababaraha hiji pertarosan ti abdi mung kitu ku Bapak dijawabna. Di walet. Mun. Di dieu sareng nami Bapak saha? Bapak Suhendar. Pak Suhendar. Icalan tutup oncom ti tahun sabaraha? Kawitan tahun 2011. 2011. Dugikeun ka ayeuna. Kawit di mana Bapak icalan? Abdi di Cibolan. Cibolan. Ngawit icalan tutup oncom teh ti mana we? Ngawitan mah ti dieu. Ngawitan kumaha maksudna ya? Icalana pertama kalina. Oh, pertama kalina di dieu. Selain icalan tutup oncom aya icalan naon deui selain ieu? Bacang aya nu nitip. Bacang. Bacang mohon bacang sareng dieu. Upami tiasa terang sabaraha penghasilan ti ieu icalan teh? Teu tangtos, kadang pami nuju sae nya lumayan gitu. Di tangtos kadang alit kadang agengnya minimal rata-rata nama 200-300 sadinten gitu. Tapi uang ieu pan gentosan salanana. Mohon Bapak ti sakitu wae ti patarosan ti abdi bade dilajengkeun deui patarosanna ku rerencangan abdi. Oh, mangga. janten Bapak di tahun 2020 teh sareng 2002 hiji teh kasus virus corona nuju ngalonjak-lonjaknya na. Nuhun, beres. Kumaha keayaan usaha Bapak pas usum-usumna virus corona? Ngedon pisan. Kena dampakna nya Pak? Kena dampaknya. Ngedon. Nuhun Pak. Di daerah mana wae Bapak icalan? Daerah Sumedang Mung 2. Nah, di Jalan Anggrek sareng anu di payeunan Hotel Dasaputra. Di Tabu Sabaraha, dugi ka Tabu Sabaraha Bapak icalan? Ieu mah 24 jam kalau sama abdi giliran siang. Ngawitan ti tabu genep dugikeun ka magrib. Nyalira Nuhun. Bapak? Nyalira. Bapak icalan tutug oncom teh kenging ngadamel nyalira atanapi nyandak tinu sanes? Ngadamel nyalira. Oh, Ngadamel nyalira muhun. Sakitu wae sesi wawancarana, hatur nuhun tos ngaluangkeun waktosna kanggo diwawancara. Kusim abdi sareng ku rerencangan mugia icalan Bapak sing laris, Bapana sing sehat, manjang umur sareng ageng lirik rezekina. Sakali deui hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janten abdi sareng rerencangan. Oke, jadi abdi sareng rerencangan tos meser tutup oncomna Bapak Suhendar. Janten ieu teh tutup oncomna enak sareng gurih, aya rasa-rasana teh menarik. Nah, bili bade nyobian mangga tiasa nyobian di Jalan Anggrek Sumedang. Tempatna anu di paling cara paling itu. Sangat warung kopi. Rasana kumaha rasana enaknya? Enak banget. Mantap.